dua lelaki bersama Enggar Hayat. Anjeun lalaki Salayong kuring lalaki pada mikah hareup miboga dirina kembang nu jadi impian Islami mah bais ati diri cinta. Ampun yang Enggar Hayat si kapayun ya. Pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang tur meti hatina iraha bakal laksana rek meti kembang katresna nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa kering pikir ngalang layung horeng mi cinta nu samar asa tewalakayan anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akang cinta anjeunna hareupan ngan ukur hareupan nu ayeuna ngan tinggal lamunan Nu puguh nu can lumu nu miharep diri anu pesangka geuning pesangka geuning seueur nu miharep ka anjeun kuring lalaki anjeun lalaki cing diuwihkeun deui ka diri anjeun cing tiasa milih mana anu bakal sae mana anu bakal nyaah jeung mana anu bakal reudeuh kitu dulur cing urang dilajeng deui. Pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang tur meti hatina iraha bakal laksana rek meti kembang katresna nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa dan pikir ngalang layung horeng mi cinta nu samar asa tewalakayan anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akang mi cinta anjeunna hareupan kan ukur hareupan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa keur pikir ngalang layung horeng mi cinta nu sabar asa tewalakayan anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akang mi cinta anjeunna hareupan ngan ukur hareupan nu ayeuna ngan tinggal lamun
cinta anjeunna Harepan ngan ukur harepan nu ayeuna